Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng. Ngadongeng Sunda urang neraskeun hanca nu kamarikatuna anu dina judul Dendam ka Bawapati bagian kagenep. Mangga mitra urang kawitan wae sarangan simkuring punten hilap. Sarangan simkuring tong hilap di like, di komen, di subscribe supados janten bahan evaluasi simkuring. Mangga urang kawitan wae ieu dongeng anu dina judul Dendam ka Bawapati bagian kadegenep. Mangga maranco ka mitra baraya saudara sadayana. Mangga. Kamari teh tos dugi ngabubar ieu aya nu ka ibumina Badodo nyaeta si Tompel jeung si Minta anu nyanak nu ngahieukeun nyokot baju. Cenah bakal bahayaeun lamun teu dicokot teh. Geus we bah ieu mah cari istirahat we. Baturan si Nyai ku indungna atuh meja. Sok da moal naon moal aya naon geus. Sok moal daraikeun ka dari deui moal. Da butuhna eta wungkul. Pok RT Juma mancegeun atawa netegeun hate nu da aya di ari mah. Khususna ka keluarga Badodo. Nya atuh nuhun Jang RT. Nya kitu atuh. Mana baturan we si Nyai teh kumaha kajeun bae Abah sorangan. Baturan we. Nya atukeun ari kitu mah. Mitra teu panjang carita kitu nya. Bubar we. Nya atuh abdi ge bade ka pos rona we deui. Ieu tiluan nya Pak RT. Oji geus he da kuring ge moal ieu teuing aya nanaon malah takol deui we kokol bisi aya nanaon. Ancing iatna euy gitu di rona belah ditu di garuh belah ditu jeung belah dieu belah wetan jeung ariatna gitu ngararonana bejaan cukuring gitu. Mohon mangga atuh dikantun ku abdi saparekan bade angkat ka rona anu palih kidul. Oji gatuh toy Din. Jika ya jik. Abring atuh tiluan ka karidul. Pak RT oge teu lila tuluy mulang. Ucapkeun maijah maturan ngituti hapunten minta nginengsi rep sarimpe teu kacatur deui mun geus rasa aman mah geus ngarasa aman genah eta nya ngarara. Kocapkeun anu ieu anu teh kocapkeun anu ngarona geus nepi ka garduh rona. Ganjangna carita peuting kaganti ku beurang. Isukna aya ngaieukeun deui nepungan deui RT Juma ka Badodo. Geus we bah nya ieu mah kieu we
keun we da nu geus mah geus keun sugan heuh da kuring usaha geus neangan ka ditu ka dieu ka urut tempat-tempatna geus seuwung geus barubar geus eueuh jigana geus pindah keun urang intip-intip we sugan turun deui dari ngabegal mah jigana moal eureun moal nyarat mah moal bararang dahar moal teu arusaha mah nya teh naon atuh Jang RT dari geus kumaha ge nasib keluarga apa nya si Nyai geus kitu kejadian heuh kumaha atuh da geus puguh kenyataan kitu nya Jang RT heuh kumaha da atuh geus kieu jadina pok maijah geus we kitu nya cing salabar we da ari geus kumaha usaha geus tapi keun we da iraha ge bakal kapanggih lah bakal kuring mah yakin mitra teu panjang lebar RT teh rek pamitan RT teh rek ka sawah geus sababaraha poe teu diteang sawahna oh atuh sok Jang RT wilujeng atuh ari bade ka sawah mah besi kumaona geus heubeul teu diteang tatanen nya jubahnya gitu yo kasararea assalamualaikum waalaikumsalam pari wae ieu rampeg kitu nya nu nemalan teh boh maijah boh nyeneng si poe lewat ka poe asa teu karasa maju ka poe sapoe-sapoena teh maju saminggu minggu ka minggu teu karasa maju ka bulan beuki teu karasa jol geus rek 3 bulan dina kejadian eta teh geus 3 bulan lilana urang caritakeun deui nyeneng si Nyai cik ka dieu sakedeung aya pikir saeunaon mak lain ka dieu cik asa barareukah euy maneh cik urang cagap jiga aya nu eusian beuteung teh nya mah da abi ge asa karaos ku abi ge asa benten eta tingali atuh tina susu boh tina imit tina bujur asa bareukah tina bobokong katingali cik urang cagap kumaha sok di dinya ngagoler da paraji maijah mah geus apa dicugap dicagap sugap dicagap oleh Nyai Nyai hampura Nyai geus nasib diri Nyai euy kumaha kitu mak geus eusian maju ka 3 paingan atuh paingan abi geus 3 bulan teu kotoran men mitra nya mun jaman ayeuna atuh lain nyarita titi heula ka mah geus eusian maju 3 bulan leuwih euy nyegruk atuh mitra nyeneng sih kanu lahunan indungna teu katahan kasedih kabingung kanyeri hate kamedeng sarua si Mak Ijah oge ngarasakeun kanyeri hate anak
nuker tunghara itunya mitranya. Hampura abdi mah abdi kudu kumaha atuh ieu nganung budak teu puguh bapakna bari jeung teu puguh jug-jugeut saha nganu jadi bapa kitu kasebutna goreng meureunana abdi boga budak eueuh bapaan. Itu ari kitu geus kumaha atuh Nyai. Mitra cing garareneng eta teh kadengeun ku Bah Dodo anu keur dipipir. Klotrak weh ungah ka jero imah. Aya naon, Mahna? Iya, Bah. Si Nyai teh geuningan. Geus maju rek 4 bulan, 3 bulan leuwih. Nganeg. Astagfirullahaladzim. Da ari deui arara heudi erek diri. Kumaha geus kuduna? Nya Abah, abdi era kudu kumaha ieu teh? Abdi meureunana boga budak eueuh bapaan. Kan bae da geus nyahoeun salarea ge. Ti mihmitina kajadian antuk nepikeun ka jadi kieu. Geus tong dipikiran ngadon ngagering-gering pikiran. Da anger we atuh Abah di teger-teger oge. Da ari hate mah moal bisa dibobodo. Komo deui ieu bari jeung ngandung teu puguh bapakna. Mitra eurih-euriheun sedih kacida. Kabayang naon teh ngandung budak eueuh bapaan bari jeung teu puguh gitu. Teu puguh saha-sahana, teu puguh jug-jugeunana pang-pangna mah. Da nya ari eueuh bapaan mah jo anakan ngan teu puguh jug-jugeun susuleun saha nu ieuna gitu. Emang dina ieu mah geus aya galagatna mah antara si Murka jeung anak buahna nya tapi hese di teanganana. Kocapkeun teu weleh Bah Dodo nyampeurkeun ka imah RT Juma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah Dodo. Aya naon, Bah? Emang Nyi Isah pamajikan RT Juma. Mana yang RT? Itu di tukang keur maraban domba. Kajeun Abah rek ka tukang. Keun bae atuh urang keruan we mending di jero. Ari aya badamieun mah. Keun bae da ieu malah da teu dines teuing aya piobrolkeun seutik we keun bae. Koloyong atuh si Abah Dodo teh kapipir imah RT Juma ngadeukeutan kandang domba. Geuning Abah naon Bah? Atuh padahal mah ieu we di jero ngadon ka dieu aya naon Bah? Aya perlu seutik aya ompi-omongeun. Kumaha ieu meunah atuh di jero? Geus di dieu jempe we. Komo bisi ieu mah mending ka jero we yeuh. Di jero. Teu pantes. Atuh mitra eleh geleng si Abah teh sup. Jalan dapur malahan marasupna teh. Malahan mah teu nepi-nepi acan ka tengah imah ge di deukeut dapur. Malahan mah
aya naon bah lain RT Ica tong geruhnya ieu mah dari geus bakal pakanyahoan ku sararea ge si Nyai teh ngajadi nganeg geus 3 bulan leuwih nah sapanjang ti heula we kejadian bisa diperkasa. Astagfirullahaladzim. Nyembah geus kumaha atuh keun we lah kumagaring ge we keun we budak tinggal budak da moal naon lah nu ngomongkeun mah nya pasti we ada gege baroseuneun mah moal ngaromongkeun mitra tabu pisan walah tabu ieu kacida gitu baheula mah waktu harita mah reuneuh eueuh bapaan teh kacida banget malahan masuk disalingkurkeun atawa disumputkeun heula ka dulurna kanu angang atau kumaha ku zaman ayeuna mah rarasaan manteu be aja nu penting paling sabulan geus ka ditu mah kenyataan eta mah nya mitra ampunten anu kitu da teu aya panginten di urang mah kurna dongeng ayeuna ge geus bah sing salabar we keun we da kuring kumaha atuh geus teu da ari kitu mah geus teu bisa mun pipilueun teh mah teu bisa pipilueun mah nya arek dikawinkeun jeung barudak kitu teh nya geus bae lah geus we abah tuh mulang deui ngabejaan hungkul kitu atuh bah nya lah keun we dari geus kumaha gitu kejadianana mitra cag urang tuna heula carita heula lakon keluarga Bah Dodo saparakanca ayeuna urang caritakeun Bah Murka saparakanca Bah Murka tukang babadog tukang rarampok ngayekeun ka barudakna pokna teh kieu weh barudak ayeuna mah maraneh kudu dieu bisa anu saha deui euy mayan geuningan geus ieu lah aya gitu mitra da pagaweanna ngagarong ngabadog di dahar dari ngaran-ngaran gitu da moal aya tungtungna gitu. Kocapkeun di hiji waktu ngabring limaan di hareup Bah Murka arek ngajugjug ka lemur Sekeawi kiduleun tempat tempat manehna di lamping Gunung Asupan arek aya cokot non teh aya arek aya garongeun teh tuh kak kumaha yeuna kak urang tuluy wae kebat ka lemur nu dijugjug ka Sekawi geus langsung we lah ka Sekawi ka Haji Surod pakaianna gede loba
duit we nu diutamakeun mah ayeuna mah euy. Tong mawa barang, tong mawa naon duit utamakeun jeung emas lah. Nya Kak, siap ah. Bah. Ceuk si Tompel. Siap hayu Kak lah. Cuk si Minta ngagongan ka si Tompelnya. Bra atuh wacing geuredik. Geus biasa milaknan teh lalempang dinu parawek geus teu ditararajong geus teu naon geus biasa teu kakocapkeun di jalanan geus nepi sisi lemur seke awi rada cing rarana geula ningali nitenan kaayaan rutret heula kala euy si aya teh saya rona kala bamurka suwung mitra eueuh rona sakitu geus pukul 11 leuwih eueuh suara kohkol acan sarimpe. Wah, ieu mah ade euy. Ade rona. Soba-sobana di heula eta pel. Belecet heula ka hareup tingali di gardu rona bisi aya nu ngarona. Urang teh kudu iatna kudu rada ieu blesat atuh mitra teu loba omong si Tompel beretek. Lumpat gokap pos rona teh ka gardu rona teh da sidik eueuh nu ngarona di dinya mah kurang aktif ngaronana balik deui beletek gok deui ka si Abah Murka seuweung bah eueuh rona sapotong-potong acan kaya ge kohkol we ngagandung wah nyaho si baba ari kohkol mah aya jeung naon make jeung aya sapotong-potong acan da moal jelema sapotong si teh. Geus alus. Ayo maju. Bra atuh mitra. Ngajugjug fokusnya ka haji ka imah haji nu rek digarong. Teu anta parah deui. Lain teu anta parah mitra maksud teh cingkat teteyep kitu nya ngadeuketan imah haji eta imah haji. Katalana Haji Sarkawi cenah salah tadi mah Haji Sarkawi geus nepikeun ka imahna Haji Sarkawi cing kaloliwed kepipir set cing kaloliwed nu lima si Abah Murka manehna mah cicing hanapeun tangkal jamu batu dinu rada poek ngawaskeun mun ngawaskeun teh da barudakna anu barang gawe mah cokal cokel untap intip cokel janela brai muka pas pisan ka kamar Haji Sarkawi keur tibra jeung pamajikanna Haji Euis gep di bararekem kuduaan pawalan sungutna teh kecerelat jeleng anu hiji deui ngegajleng ngadeuketan lomari anu duaan kanu lomari fokusna anu dua ngebekem tadalian terus jualan sungutna teh duanana terus talian leungeunna teu dibere kesempatan menge kumaha heula boro-boro ngagorowo
buri abun celeik we nu pugu mah Haji Sarkawi jeung Haji Euis teh da di tarajangna sakaligus nu dua nyokel romari cokel bener perhiasan di petian duit di peti duit numpuk bener pambeunghar ada nyahoan menang ngintei ti beurangna si Tompel Haji Sarkawi teh geus ngajual pare ujung tatanen sejena atuh mucekil didinya mah teu bisa kumaha Haji Sarkawi da ditongtak langsung teu dibere kesempatan eta nu dua geus hasil jeung jeleng deui ka nu janela jeleng duaan terus dituturkeun ku si Tompel jeung si Minta jeleng bararetek mitra meuni asa ku gampang rarasaan teh waktu harita maranehna arusaha eueuh halangan eueuh hulungan halangan da geus heubeul eueuh rona eueuh naon di kampung Sekeawi eta teh da kawilang aman itu rarasaan aman jeung alus perhitungan si Bah Murka naluntik samemehna nita si Tompel. Geus kumaha hasil bah hayu beretek jeleng cing lalumpatan cing bararetek geus kitu mah mitra mun berhasil emang geus hasil geus ayo tuluy baralik aya duit naon wae aya duit bah jeung emas keun bae ayo tuluy kebat nuju ka padumukanana nyaeta di Sedaung atawa di Lamping Gunung Ngasupan. Teu kanyahoan datangna abringan eta ngararangko reuas aya nu ngabedega di hareup jangkung badag nyoren bedog aing geus apal aing geus nalungtik sia rek boga talajak teu balik ka lembur ieu ku aing didugdag disusul atuh cing garebeg gabe anu limaan teh rahasia aing mah teu diteregosna sia teu neuleuh ka aing mitra ari pek teh RT Juma da boga beja ti si Otoy teh heuh ceuk ti heula oge sanajan letoy otakna encer pangaweruh jeung pangabisana lumayan jeung manehna aya beja waktu kaleuh si grup si Abah Murka arek ieu teh menang beja ti budak Angon da beurangna cing laliud samemeh ini kebat ka Sekeawi teh cing laliud heula di sisi lemur budak Angon bebeja nyempod ngadedengikeun bebeja ka si Otoy kitu caritana RT Juma jadi nyaho sok sia are klarinit ka mana lumpat ka mana geus babadog sia kadikeun eta na wah kahuyanan aing ucape sia naon Juma aing emang siaeun ku sia tarung heula lengkahan heula bugang aing atuh lamun aya heueuh kawani mah
Eta dok sia. Aing coba heula sia ku aing diteke sia mah. Moal kudu matakeun jurus. Sok-sok buru ka dieu keun. Bari aing aya balitungan 3 bulan ka tukang sia geus ngaroga halang abinasa ngadeg gadabah kehormatan orang lembur kuring. Atuh mitra gebeg teh nya Mbah Murka kasuat-suat eta lain kasuat kabongkar rahasiana eta ku RT Juma. Sok-sok siang aku sia anu ngagawandabah kehormatan nyineng sigenya. Aku cerelat. Si Tompel ngaheumatkeun bedog dan parah. Miheulaan di ditu namanya sangkan ngabongohan. Cerelat. Atuh dah lain atah-atah. Teh Juma teh urut dedangkot garong jawara atuh ngagilek seeutik keplos atuh bedog teh ngeplos nengar angin ngadek angin ngeplos plak ke atuh disintrek ceuli si Tompel kuat kagugurubuganana ge mitra jiga anu dikumaha we eta si Tompel. Ini yang tepuk rasa ku kegerelengan mitra kusak tenalah ku yeuna pangawaruh jeung pangabisana RT Juma jeung aing sia mah Juma lain jeung barudak bolon. Da aing mah tadi ngajak jeung sia lain yang kunyuk kieu sok maju sia. RT Juma mesat bedog. Terus si Abah Murka oge mesat bedog. Bawaan ku barudakna dicarekel. Cing barudak. Ku aing nu ge orang peresan heula lah ngahalangan jalan pisan. Pok Bah Murka. Atuh mitra gajreng serepet arek bedog glempengkeun rek naro kanu sirah ti Juma RT Juma ku RT Juma digilekeun saeutik bari jeung ngelok bari jeung ngegilir ka kenca mileupas nolonyong si Abah Murka teh kabawa ku tanaga sorangan pas balik deui disampakeun ku siku leungeun siku peunang pisan kana careham si Abah Murka. Aduh dayak mitra si Bah Murka kabeunangan tapi bedog teu lesot masih kene tapi pas arek narajang deui si Bah Murka kaki ka RT Juma. RT Juma rada mundur ningali nitenan mana lolongkrang anu bisa buru maten naon teh ngalumpuhkeun lah ame teu lila cenah naon gelut lila-lila kacape-cape. Pas arek ngarepet lumpat sejerelat ngaheumatkeun bedog deui si Abah si Abah Murka ngan kaburu waktosna seep mitra cag urang tuna heula dina dinten ieu dina waktos ieu dongeng anu judulna Dendam Kabawa Pati. Hapunten nu kasuhun tag tektokna ke katinggal gitunya sim kuring paud maklum hapunten nu kasuhun keun enjing urang teraskeun deui dina jejer carios Dendam Kabawa Pati bagian nu ka-7. Hapunten
sakitu nu kasuhun hapunten kasaba bilihan nu kasebut nami kasebat tempat tersebut sagala kasebat ku abdi da ieu mah ukur bobodohan ukur rekayasa ukur dongeng gitu dipantes-pantes singgan pantes bahasa oge babaliut sim kuring mah tapi heuh teu boleh tuluy diajar dari teu diajar mah nya mitra sakitu wae ti sim kuring tong hilap di like di komen di subscribe channel sim kuring dina channel Sunda Bandung Kidul sakitu nu kahatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.